Saatnya Cangihkan. Euis, kersa teu ka bioskop sareng Akang. Sararangek teuing ka bioskop sareng Akang. Paling oge barang lampu bioskop pareum, panangan terus bae ngopepang kawas nu palit. Moal atuh Euis, isin atuh. Apan urang teh nu nonton teh tukangeun urang teh nu ningalikeun. Hayu atuh, urang buru-buru mios atuh yuk. Ameh tiasa kengeng tempat pang tukangna. Din, kadia Din. Aya naon, Mang? Urang tata rucingan ayeuna mah. Sok atuh. Berat mana kapas jeung berit. Nya berat belit atuh. Si Mang mah Udin mah jagoan tah ayeuna ge Udin nanya ka Mang. Ari besi 1 kilo jeung kapas 1 kilo, lamun ninggang suku nyeri mana, Mang? Nya nyeri besi atuh Din. Salah atuh, Mang. Nyeri naon atuh? Nya nyeri suku atuh, Mang. Daniel, Naon, Jack? boga duit teh? Teu boga saperak-perak acan. Karunya uing mah ka maneh Nil. Nah karunya kunaon gitu Jack? Karunya weh, kusabab teu boga duit saperak-perak acan. Jadi we teu bisa mangmeulikeun uing ngerokok sabatang-batang acan. Mangga Kang, proyek kaset naon? Nining Maida, Darso, Peter Pan, Doel Sumbang, Sheila on Seven, atanapi naon sok? Abdi mah periogi kaset Sheila on Majid sareng kaset karaokena ceramah Agim nu mawi ayan teh di dieu nya. Barudak, Iya, Bu Guru. ari nuntut ilmu teh kewajiban saha? Nah kewajiban ibu atau maneh? Gelis, pamajikan Akang teh bade nikah deui. Kengeng teu? Oh papa sayang, mangga teh teuing pami matak bahagia ka papah mah. Rela mamah mah sok we pah. Mama teu keberatan pisan mah. Kaberatan kumaha ari papa, mangga we pah. Mung aya 3 syarat. Syaratna naon wae mah? Nu kahiji, papa teh kudu sayang, cinta ngalindungin, ngabingbing ka mama. Muhun, Nu kadua, papa teh kudu bersikap adil ka istri-istri papa engke. muhun. Terus ari nu katilu naon mah? Langkahan heula mayat aing. Pak, pangyanakeun cai eut, Pak. Sarjun, sok sia, geus biji kebiasaan teu matu teh. Lain molor sia, jam sakieu can sare, ngadon nita bapa sorangan deui. Aduh, Pak, pangyanakeun cai hayang je haus. Nah, ari si laing budak teh dikepret sia ku aing, bener-bener nurus tunjung. Pak, Naon deui? nya upami Bapak bade ngepret abi ka dieu, punten atuh Pak sakantenan pangyanakeun cai eut nya. Pak, abi bade naros ya, Pak. Sok Jang, sok. Ari hiji lilin nu hurung ditutup gelas, lilin eta parem. Nah, nu kitu teh nunjukeun naon ta, Pak? Teu aya hawa Jang dina gelasna Jang. Salah, Pak. Naon atuh Jang? Nah, eta teh ngabuktikeun yen urang teh kirang padamalan, Pak. Mang, kopi susuna hiji Mang. Biasa kedap Jang. Make es teh Jang. Nya make atuh. Amun teu make mah jadi kopi UU. Kunaon Jang paku teh dicabutanana? Utang, Bapak. Kutang saha? Eta utang nu biemeh. Mang, beca mang, Ka mana, Neng? anterkeun abdi ka pasar Caringin. Mangga atuh hayu, Neng. Mang,
Los we di dia. Ah, Neng betliren di dia di tempat sepi deui. Kan caringin mah lebih keneh, Neng. Ah we los we mang di dia. Ya artos mah nuhun nya mang. Nah si Neng teh mayarna make daun. Aing mah tadi geus curiga. Nah, bet eureun di nu tempat sepi kieu teh. Dasar kunti. Mendingan abdi kunti daripada emang jadi tukang beca. Obrolan tilu pamuda anu pagede-gede rahul. Kamari mah kuring hayang ngudut eta mah cekes, nyekes gasolin teh suka jadi bari lempang. Hurung di Ciparai. Komo urang atuh basa minggu kamari ngurek di Cileunyi, mapai-mapai galengan bari dongko. Nah eta mah Gusti sadar-sadar geus pada larang, meunang belutna oge meuni sakarung.